sipil maupun militer tingkat atas pendidikan tingkat bawah, Pak RT, ayah Pak RT, Bu RT, ayah Bu RT, Bu RW, saya Pak RW, Pak Kadus, baroro kabeh, bingung nek hormatna, gantinya dari kumpulan mah, lamun di aya nu ngahor, nek rana didoakeun kukulah, kubur wong eueuh ya mah bingung ngadoakeun nama, nya, geus lah urang doakeun kalasan aja eueuh ge nya, mudah urang timbal baikna ka urang sakumaha urang ngalempakeun bola kana tembok, dikembalikeun bae kana udah sanajan aparat pemerintah balik teh aya urang belakang mudah-mudahan dipasang amanah ku Allah Subhanahu wa taala dina ngalaksanakeun produk pemerintahanana sareng dihasil maksudna sareng diangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal. Para jamaah rahimakumullah, para ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriwan santriawati anu gaduh parawan sing hati-hati sebab sipil bados lalaki sejati boleh dicintai tak boleh dihianati. Karena dihianati sakit sekali, sakitnya tuh di sini. Simpul nama jamaah rahimakumullah anu hadir dina ieu tempat urang sadana kumpulna dina ieu mushola di majlis ilmu nutur rahmatna sareng maghfirahna Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Satajana Marios dan anu bakal can kusing pribados langkung tipayun ayu orang sami-sami pecinta sakur kadat Allah anu maha ghafur anu atas mangparima nikmat ka urang sadayana terutama nikmat iman sinar Islam nikmat jasmani sareng rohani kalan wasilah nikmat tersebut urang tiasa diumumpul pampok jongkok ngahempak merbayaksa dalam olahraga rutinitas pengawasan manakiban anu alhamdulillah anu difasilitasi ku Abah Agus Sekulargi. Mudah-mudahan nyata barokah manakiban orang sadayana diangkeun jadi muridin muhibin Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani para nyata sahabatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salamna urang kucurkeun jeung kocorkeun ka baginda alam ahne habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia rahmat sinareng salamna tercurah ka para keluargana, ka para sahabatna, ka tabib-tabibna berikut urang sadayana anu ngajalankeun syariat mantenana sing pamugia jaga urang di yaumil kiamah kenging luluberan syafaat mantenana amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadana Cumarios si pribados yang dihampura tina muda kesalahan keterlambatan si pribados lebih baik terlambat nyata daripada sama sekali tidak ada datang sangher bari sampur hasesos berdagang masya Allah subhan kula manggeus eta tiba heula jalan itu kene bae untung kula disikat bis dinikmati cepir sampai bae bagus yang nikmatna di antarana jalan berlubang-lubang walaupun tidak seindah jalan lubang yang berjalan-jalan gitu antaranya nikmati bae kula sareng pada itu bercampur ngelakonan segala masya Allah tuh ke sahabat kula geus waktu nama akan indah pada waktunya betul indah di kau indah di kula ieu nya kan mudah-mudahan balik nama indah alhamdulillah hasensos kula alhamdulillah kula ge sarua kitu boga jamaah kitu mun jamiahan malam Jumat di Masjid Cigandeng tadi kula diperkuit bae dari Jumatan malam Jumat jamiahan mun diajar nyata pangaosan itu saminggu sekali dina malam Jumat sareng bapak-bapak tempatna di Masjid Kampung Cigandeng Desa Cigandeng perintah udagan kula beuh cek kula karasa lamun tilu sapenting aya tilu tempat kula bicarekeun ieu dua tempat baik sakieu luangna lamun nyandung kali bae capeknya lek loki seperti dua tempat itu bukan rasaan di jalan selera sambut orang capek tak nyandung punya capek bu bener ngeunah secara dohirian dengan capek betul nyandung tempat ya mah masya Allah batu masuk air tilu tempat ulama pernah kula kejadian dua tempat enggak pula keslah kula daripada modal kudunya kula istilahnya apa adanya bae nya ku betakeun mau tingkah kitu kula capek teh betul bu loba teh mah eta orang dunya ngabade percaya teh betul bu kula jauh-jauh beta pakur bu tong goroning loba ta dunya saeutik bae ge capek masya Allah naudzubillahi min dalik dirasana wajar munasabah
dengan kita bekerja keras nyata capek, lamun bekerja cerdas ente capek. Peribahasa mengatakan lamun kerja keras capek, lamun kerja cerdas mau capek. Bujero ya mana anaknya kerja keras mau lamun kerja cerdas mau capek bu. Tanda tangan cukup menang sambil lihat ibu. Capek kenaon ilmu karena kunci nama ilmu gitu. Lamun kerja keras capek noya dalam sampai gaji 25.000 betul capek nak kabina turun poek balik poek ngabelan barang soek dicarikan ku pamajikan baik di imam menang seberhaka ngojek 25.000 bati 25.000 aja hancur dasar capek ayo jeksa lagi dipaedo menang 25.000 seul dan bunga yang salaki sedih seul betul bu capek duit 25.000 datang ke imam dicari kanan ku pamajikan masa sholat katinggalan ngaji katinggalan dikir pokok kau naudzubillahi min dzalik. Ieu capek para ibu pasadena komo ta gaji RT masya Allah gaji RT gaji leutik pagawean lapadeg betul bu dipaedo aya nu maling kotok nyanakeun RT belengit ku RT pokok kalapa leungit ku mana bawa kebonna masuk tekagian raskin ku RT tekagihan nyari kanan RT kabeh ku RT aya nu ngalahirkeun atuh ku salakina aja salaki negara naon RT aja ampun mah mana nunggunan lapan RT ayah tadi di RT tuhnya geus RT mah ngajung teh guru tahu kan ampun kena RT pemajikan kiai gitu saha pemajikan saha bagus berkah wajar pemajikan kiai pemajikan guru keparawan gaji leutik pagi ke haus anu teh guru bener bu dipikir-pikir tuh bos gaji ngarakus mu 100.000 balik di mai lo pasaran betul di anak nanti kan dulu saya betul lagi iya nya naudzubillahi min bismillah hayang hanti neta ulah hayang hanti cita-cita luhur handek cita-cita jadi RT sekolah S3 S3 profesor segala-galanya cita-cita jadi RT ulah hayang jadi RT bu riweuh buku nya betul lintuh itu awak kubu ngecang cawi di tulang tilung tulang talang yang hidup banyak selain bikinan jadi pemajikan kiai pemajik kiai kiai malintuh bu majikan kiai santu dempot berkat jojong jauhnya jauh biar jauh dulu menghadap ya sambil itu lulu hadapi dicocokkan tuh tacan seperti napok 5 juta belum baik lamun bulan mulut ini geser apa ya kebanyakan saya itu kiai wajar loh lamun bulan mulut bulan raja bulan puasa kalau tindak tadi jam bulan puasa sama puasa ini nggak ada mulut dan puasa wajar kesasa bulan puasa makur guru tapi nikmati baik guru yang ada hidup guru mensyukuri yang ada iya di antaranya Ustaz dengan guru mau guru kayak guru pemilik Gusti Allah syukuran bu bawaan ada tak mensyukuri yang ada pula gelang bahaya pasti bisa ngomong
ulah gejak ulah lu turut kena ngomong ge ulah ge sarua teh ngan ulah ge bawaan kuruna nya itu di antara tinggal syukuran ulah ge hayang mahan jangkung gede awakna putih irung bangir ngan pamere sebenarnya ulah lain mah pesan bisa pesan atuh mereka apa jangkung ulah ge ngan kudu pamere di Allah sakikir atuh syukuran ulah ge hayang mahan jangkung menang pesan teh mah Gusti ulah yang kepala dunia kan pancung ulah putih barang gede bener nya gede duit ngaku sok kemana-mana bae bener bu lamun kurang lamun daek bisa pesan ngan burung pame apa bagus satu syukuran bae betul hidung pamere di guru pamere lindur pamere nyambelna pamere peureuhna pamere hirupna pamere paehna pamere beurasna pamere leulesna pamere aduh aya leuleus lamun uras bae atuh ripu kokolor lamun leuleus bae atuh bicarekeun kapake wewe meujeuh dia aya sanggup dengan saja subuh dengan dia teh hayang dengan hayang minta bisa bu dibere lulus mah eta salaki pemajikan betul bu kira-kira ya bu kurang nanya bu bangga mendingan mesilana boga salaki boga duit tapi lulus daripada boga salaki hiji deui keras tapi kebuat duit masakan mending mana bu coba pilih kira mending mana ya aku hiji bae dia ampun oh tak ada dia ayam gede lalat di kamarnya jangkung badak belum bagitna gede ini pemerintah apa namanya ibu lainnya itu kurang abang banget capek ibu kiranya kurang ngos-ngosan ya unah mah nangnya dengan mengalihkan kayak capek pula ya pada pula hasil sok ya kayak tadi mah tapi ngaji bu ya simpul nama orang mensyukuri nikmat ya Allah itu jero-jero nama mensyukuri nikmat ya Allah nandah nikmati Allah anu kudu dilakukan ijrahul a'dha limardatillah ji ngagunakeun sakabeh anggota badan neangan karidoan Allah ji para ulama gunakeun kabeh anggota badan urang a'dha sigatna jamak kabeh leungeun dicekelkeun kana Quran suku bilang kepangkeun kana maiser ilmu mata dideulekeun kana kiai alhamdulillah jeli didengekeun kana tempat pengajian alhamdulillah penting ieu leungeun ibu make tasbih alhamdulillah teh gua iskan penting mah ngome HP teh ngome remote penting ieu doang endah alhamdulillah kemudian asa terusna urang dibere endah ku Allah subhanahu wa ta'ala penting ieu ibu endah mata ibunya dideulekeun kana kiai alhamdulillah sahabat jekang jeung man nadoro aliman paka anamah nadoroni sahabat jelma anu nempok ka kaula ka para kiai para anangara para ulama para sholihin sarua jeung nempok ka jekang jeung Rasul alhamdulillah geus nempokeun bae bu beungeut ulangan ulah malotot teh ulah sawan mentang-mentang dulu keterangan kitu molotot sawan waktu magih bae lumayan alhamdulillah alhamdulillah penting iya mah teh ispan penting mah poha dengan ikatan cinta andi terus eta apalah andi teh nah iya neng mah iya saya tenak ayo saya teman selanya bisa diapal mah ayo cenak bantuan pamajikan nang pengareret yang mantul bacaan paling dia Masya Allah loba orang mah loba dora laka penting endah penting ieu tin Allah alam sugan penting mah nya Masya Allah tabarakallah sugan penting deui Allah alam leungeun pake tasbih alhamdulillah endah penting ieu mah
Jam 12 malah itu cewek-wean, pojok-pojokan, pemuda-pemudi. Sarege bisa saya tamat. Oh, sare ditutupan tapi sabun mah herang cok urung. Gorengan HP urung. Jeung sare tapi ngoprek. HP lagi nama ngawe-awean chattingan betul. Tah iya di antarana kirim adek lamun kirim endah mah. PHBI Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam anu hade. Apa yang dipakai endah alhamdulillah hade. Ngajeng sebab nyata ka jalan ka surga aya maslahat aya mafsadat lamun digunakeun eta HP di jalan anu peket tadi doh. Karena bid'ah hasanah. Itu kabagi bid'ah, bid'ah wajibah, bid'ah nyata bu'ah, maupun makruhah, sunnah muharramah. Itu di antara pembinaan dina kitab Fathul Mu'in jilid awal. Wajib, gitu bid'ah wajibah mana? Kayak di zaman Kanjeng Rasul. Mana eta seperti kajian Quran. Gitu. Quran gak ada model kuarila. Quran model gitu Iqra nanan telah. Mana Quran di dia? Quran cerok di dia aja. Pakai contoh. Mundur contoh ngaruh. Kusma Quran belajar salah. Eta kudu bid'ah eta. Ngan eta mah bid'ah wajibah teu aya model kitu di zaman Kanjeng Rasul, Bu. Di Kanjeng Rasul masih kita berserakan. Tina palapah korma, tina kulit onta, tacan menjadi mushaf, tacan menjadi Quran. Disimpulkan kadi itu Kanjeng Sayyidina Abu Bakar Siddiq teu kaburu nyimpulkeun Quran. Eta mujizat di Allah ka Kanjeng Rasul nu ngaranna Al-Qur'an. Aya di zamanan nyata Sayyidina Utsman bin Affan. Di ngaranna Subuk Utsmani. Itu ngaranna eta bid'ah wajibah. Teu aya di Kanjeng Rasul tapi wajib kudu dibacana insyaallah. Maca Quran bu sanajan bid'ah secara teh di Kanjeng tapi wajib urang macan sebab eta kalamullah. Siap ibu maca Quran? Siap ibu maca Quran siap? Aya maca Quran siap pilihan tuh bab isugiheun teh sempat macana pedak bab miskineun gendung macana ge. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Bu sampai tegar tenang. Lepoh-lepoh hayang geura sugi. Cacekai mencekiai mangkoro suratul waqiah lam tusiku pakoh sahabat jalma anu ngadawang maca surat waqiah moal kakenaan ku fakir miskin dawang terus dia moal sepat kedap aya nu kitu aya kira-kira dibilang maca Quran masa eta ge hade bu hade bae eta ge daripada teu maca sama sekali iya di antara bu kita orang mensyukuri nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala bibir kuali alhamdulillah dipakai marhabat tadi alhamdulillah dipakai tadi maca sholawatan alhamdulillah tadi disukan pakai toma tanya tu munah teh masyarakat main munah muasirah macam perang bebas ya ngomongin batu naudzubillah min dzalik ini dia adalah ada kaki mah alhamdulillah ngomongin batur bagi doraka bu ditapakur bu urang loba doraka loba pahala bu loba doraka betul bu biwir bagi masya Allah tabarakallah iya di antara bu tak kurang raksa nyakomo di bulan Rajab bu anu sangat pohar anu tadi kurang dibaca doana ya Allah berkahkeun Gusti kami di bulan Rajab jeung di bulan Sa'ban alias bulan Rowah bahasa Arabna Sa'ban bulan kitabnya bahasa cetabena mah Rowah Rowah boga Arab teh nyaho mah Rowah anu Rowah ieu ngaran Rowah di dieu mah orang Arab aya Sa'ban di orang Arab Kanjeng Rasul teu ngajarkeun Rowah dilakukan lagi teh Allahumma barik lana fi Rajab wa Rawaha nihan teyot melainkan wasaban lain waruwah lain semua rumah kan itu udah munah
di antaranya Masya Allah lain rawah melainkan saban Kangjeng Rasul ngajaran lain puasa kan punah dibawa kasih tapen wah ay mana hati Allah ini di bulan Rajabnya Masya Allah sangat muhara itu mangja abil hasanati palahu asru amsalihah sahabat jalma anu ngalaksanakeun hiji kabagusan maka dibalas ku Allah 10 kabagusan di bulan saja tapi di bulan Rajab di bulan Sa'ban di bulan Ramadan Allah ngaistimewakeun pikeun jalma anu daek beramal soleh kumaha di bulan Rajab manja abil hasanati yudo ablahu sab'ina hasanatan sahabat jalman anu ngalakokeun ngamalkeun ngerjakeun satu kebaikan Allah akan lipat gandakan 70 kebaikan alhamdulillah kita makanya lomba tuh di bulan Rajab mah lomba perkara nambah bu maca urang pikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bulan anu sejen masa 10 tapi di bulan Rajab Allah lipat gandakan 70 kebagusan 70 la ilaha illallah subhanallah nambah perkara nambah ibu-ibu sodako jauh sama dah dibalas ku Allah 70 jauh lamun jauhna 100 kira-kira 100 kali 70 seberapa 70.000 jauh ibu-ibu di akhir ada jauh itu monyet Masya Allah ibu jauh global kelede sama bu kayak diberi kehebatan deh Allah sebut deh betul bu iya di antara anak 70.000 jauh lamun ibu-ibu sedekah susu dibalas Allah 70 iji susu dibalas 70 lamun 2 140 di kiamat sare dina sus dina indung suku dina jumur dina pingping dina beteng dina lengan dina celi dina bulu suku dina sumut biar pada mau susu acan aqua begitu pun juga di kiamat 70 aqua nya Masya Allah tabarukus kebadan ngojai di aqua oh subhanallah aqua sama raya bagus seberapa ini kali bisa kehitung kali 20 aqua sadusna kali 50 dus seberapa 50 kali 70 bisa ngapain dibahas subhanallah alhamdulillah dina pahala di bulan Rajab subhanallah ibu sedekah kacang macam kacang goreng tujuh kacang hari ini dibahas bukan makin sedekah bela kesenang sedekah kacang tak sedekah lempis mudah mampu ibu kena telepon masing-masing lianya kamampuan betul kalau senangnya kan mati sedekah pais kan nggak tajil mati pais kabeh bu jelema berapa pais kabeh aku bosan yang malu pilih kena betul bu kalau dia main mati lempis baju yang mati ke bolu mau yang melapis ngukur awak yang macam ipis dah ada silet triplek lapis mau yang mau tuh maesara mau kacang beda-beda enak di kau enak di aki-aki Masya Allah tabarakallah diberi ganjaran simpul nama di bulan Rajab wa Allah diberi nyata 70 kebagusan alhamdulillah ibu oleh ingat ibu ya bu kuping gedenya kesulangan ngehnya baik dong musik ini terus ngaji tadi kayak ngaji bu
Iya diantara kupingkeun Bu, saha bae jalmana anu salat 20 rakaat. Di Kanjeng Rasul ya. Man salat fi rajabah isrina rakaatan. Tuh. Wa sallama asara taslimatan hafadallahu taala minal bala'i dunya wa adabil akhirah. Wallahu a'lam bimuradi. Sahabat jalmana anu salat 20 rakaat mantas maghrib meme isya masuk kana bulan Rajab. Waktuna 20 rakaat nyata enggak uluk salamna 10 kali uluk salam. Kitunya berarti 2 rakaat niatna usolli sunata rojabi rakaataini lillahi ta'ala. Nek eta mangga 20 rakaat bacaan mantas Fatihah nyata kulku nek 3 kali nek 11 kali mangga kula museutik basa sekali bah ade jahe bak nu kieu maros tapi manya ta hari wiri dan saeutik hayang dahar loba nek sakali bae kulhun ade daripada entok betul Bu. Kalau maca kulhu mantas Fatihah rakaat kedua sarua kitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dia naik deui ibu-ibu sarakaat nya sawak sarokna sanadina satuaktuna sarakaat 2 rakaat nya 2 rakaat berarti uluk salaman kabeh na 20 rakaat. Simpulna 2 rakaat berarti nang ngarannya uluk 10 kali uluk salam. Padituna Allah bakal ngaraksa ngajaga min ahlihi wa iyalihi min nyatamin bala'i dunya. Allah ngaraksa kana eta si jalma jeung keluargana jeung masyarakatna dina bencana musibah dunya. Insya Allah ieu di antarana makana urang muntang ka Allah anu maha agung, muja ka Allah anu maha kawasa, muji ka Allah dan anu maha suci, anu ngabulak balikeun hatena anu mere nyaeta musibah jeung bencana akibat ulah manusia urang ditolak balak melalui salat sunnah rajab hiji ta ilmu Bu. Ieu nya itu soli sunat rajabi rakaataini lillahi ta'ala. Geuna bacana aya nek pikir silahkan anu boga sedikit nek maca subhanallah hayyul qayyum mangga aya jajaran aya bahasana di tanggal hiji sunnah para ulama ngabejakeun ngabasakeun wiridan di bulan Rajab tanggal hiji nepikeun ka tanggal 10 subhanallah hayyul qayyum atau napi hayyul qayyum mangga subhanallah hayyul qayyum mangga tenang anu teu hade ge hayyul teu eta teu hade ge maido ben aya. Iya, nek hayal koyum silahkan. Tanggal hiji nepikeun ka tanggal 10, tanggal 11 nepikeun ka tanggal 20 ganti ubah wiridana subhanallah hadis somat. Tanggal 20 nepikeun ka tanggal 30 subhanallah raufir rahim eta. Oleh-oleh ku ingetkeun. Jadinya mudah-mudahan diberi hidayah taufik ya Allah biasa ngamalkeunna eta. Doana itu ya Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna dona wa hasil qasidana ilai tawajjana ilaika bitaubatin wa khalis amalana wa ghfir dunubana Allahumma barik lana fi rajaba bana wa balighna wa hasil sidan Allahumma sholli wa sallim wa barik. Iya diantara hiji taala jangga ibu Kangjeng Rasul mere amanah mere pelajaran anu diriwayatkeun ku Anas bin Malik tina Mu'ad bin Jabal di Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi ieu bahasa citapen nama kitu lamun di zaman bari kitu pun tanya supaya ka hati
Anas bin Malik patemu papendak jeung Muad bin Jabal di antara sahabat Kangjeng Rasul anu langsung mendak ningali wajah pamanten Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi Muad bin Jabal. Gitu. Muad bin Jabal bebeja ke Anas bin Malik cek bahasa cita nama mas ayo panggil jeung Kangjeng Rasul ngomong na kieu kumaha teu naad cek bahasa urang ceces mah gitu. Eta Kangjeng Rasul ngomongna mangkola la ilaha illallah kholisun mukhlison dakhalal jannah. Hiji sahabat jalma ngucapkeun ngucapkeun kalimah la ilaha illallah ikhlas diucapkeun tur ikhlas kemurin hati teu aya nanan hayang nyata nanan ridho Allah dakhalal jannah kaditna maka bakal diasupkeun ka surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji bener teu naad cek Anas aduh ngomong nade cek Anas bin Malik karena temuan ngomong kidai tenanas man soma pirojaba yauman yabtagi robahku sahabat jalma anu puasa sapoe di bulan Rajab yabtagi hanya karena dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala kadituna dakhalal jannah dipae amin ya robbal alamin. Langit dan bumi nanauna dibandingkan dengan Kanjeng Rasul para anbiya para mursalin anu 24.000 nabi 117 teu aya nanauna kunaon Kanjeng Rasul masuk yang dia bedah hatena. Ieu pertanyaan anu jawabna karena Kanjeng Rasul nek menghadap ka Gusti Allah kudu hate anu bersih ulah aya lagi tah itibar lain Kanjeng Rasul kotor hatena lain supaya menambah lebih bersih. Geus aya di Kanjeng Rasul Bu. Itu di antara Bu yang urang itibar. Eta itibar ka urang sadayana. Pikeun umatna jelema anu menghadap ka Gusti Allah kudu hate anu bersih. Nah, nu dibersihan hatena ieu di antarana secara dohiriana, secara syariatna malaikat Jibril Mikail nyata mawa cai jam-jam dohiriyah. Iya wudu diantara ditepati ku alim ulama gitu diwuduhan lanjut terus ngaludul Kanjeng Rasul di hati bersih anu dibersihna dina kitab pican darori dibersihan hati nata kumaha kecil sayang setan sing horeng mah iyalah menembus hati supaya ka Gusti Allah urang kubalik ka Gusti Allah kayaan suci tadina urang suci kemauan di alam di surga di alam nyata ruh alam nasut alam lahut di alam ruh alam nyata arwah alam nyata rahim alam dunia alam arwah orang dan di alam arwah alam rahim alam dunia kalau tilu alam mahsyar alam kubur alam barzakh jeung alam akhirat dua deui Pak Bu urang kajeng ngalakonan alam anu sangat luar penentuan alam anu dua kumaha tergantung kriteria di dunia nah andai kata di dunia orang mincidar doraka panggih alam akhirat nak moal kudu selamat dinas azab Allah naudzubillahi min andai kata di dunia orang loba kebaikan amal soleh pasti nyata alam kubur alam akhirat selamat dengan wasilah Nabi tulung ti Allah melalui aturan Allah urang ngalaksanakeun nyata salat zakat pikir jeung sajabena aja sebab wasilah urang salamet di akhirat jeung salamet di alam kubur. Ini diantar mana tah para jamaah rahimakumullah urang bicara masalah jelema anu hate anu bersih tabah Bu ieu urang tapakur Pak Bu ya kira-kira ieu anu nyata hate urang du dipundem atau abi awak urang anu dikubur. Kira-kira kata benar jauh sebiar teu macan nanya. Kira-kira lamun ibu-ibu maot ieu anu dikubur awak tah hate. Awak berarti rumah kembali ka Gusti. Ieu di antara tah ngaji cerok tikus lah. Artinya simpulna lamun urang kembali ka Allah nuruh tah di antarana kitab Ihya Ulumuddin ngabejakeun para ulama ngabersihkeun teh dan cukup ku ngalawuduk Bu. Cukup urang ngabersihkeun anggota badan bahkan dikajak Imam Ghazali ngabejakeun nyata at-taharatu arba'u aqsamin ngabersihan cara ngabersihkeun teh nyata kalau opat bagian opat perkara lain ku silana ngumbah nyata leungeun tina kokotu tina najis lain Bu
ngumbah di antara secara dohiriana orang ngalawi bersih kotor tina melalui ngala wudu. Anu kadua ngumbah anggota awak urang tina sakabeh nyata dosa raksa. Anu katilu ngumbah hate urang supaya ulah sumbong takabur jeung sajabina. Ruh urang tah ulah dekatkeun hate kana selain Allah terus menerus hati urang ingat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu di antarana teu cukup urang ngalahudu bae teu cukup. Bu babari bu ari urang miceun teh kotok secara cukup ku cai saem ieu nu ngagal pati ge nu garati ge nyata ngumbah hate urang. Betul? Iya di antara garati ge bu anu keur belajar dikit ge lupa hate gogodana. Komo anu tadi sedikit ieu di antara. Memang kabeh kulo ilmin halakan wa kullu ilmin halakan wa kullu halimin halakun ilal ilmun wa kullu ilmin halakun ilal amilun wa kullu alimun halakun ilal mukhlisun. Kabeh pada ajur. Setiap perkara pasti pada ajur ilmu ajur tenang terkecuali jelema anu ngamal anu ngalaksanakeun aturan Allah ngamal ge ajur lamun hate teu naudzubillah min ieu di antara. Sedangkan urang derajat ikhlas moal kudu nyampe moal kudu tercapai dina kitab minusannya la yang kasibul ikhlasu illa bimudawamati dzikri. Moal kabuka moal nyampe derajat ikhlas la yahsul ikhlasu illa bimudawamati dzikri. Moal nyampe derajat ikhlas terkecuali kalayan kumaha zikir ka Allah Subhanahu Padahal terus menerus bu ulah eureun-eureun engke ge aya natijah dikirna natijah engke ge aya buahna dikir bu. Sanajan urang hate ka mana mandi tapi ari terus menerus mah dikir insyaallah ari teu mapet namedangkeun bakal jadi seutik-seutik panyakit anu aya dina jero hate urang bakal leungit ari terus menerus mah. Dong ibu-ibu ya ngurat penyakit tapi obatna terus bae minuman cager moal bu secara syariat tapi lamun urang istilahna penyakit dibukut berobat henteu obat nak indung minum aja cager moal secara syariat moal kudu make aspa betul tah doang balik dong kitu sanajan urang bari ka mana-mana buku nu dikir kitu ka mana ngomongkeun baku beugina naon ge komodia kitu tidak pikir diracan aing we begitu tadi betul iya tah geus ulah leutik hate yang penting mah urang terus zikir ka Allah Subhanahu itu tadi itu step by step weekend cek bahasa Turki nama itu sedikit demi sedikit insya Allah bisa ini diantara wala taqnatu rahmatillah simpul nama ulah putus asa neangan rahmat ya Allah melalui zikir kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasul la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ini di antara nabu la ilaha illallah loba padilahna loba anu ikhlasna keur tinggal urang ngamalkeunana tinggal urang ngayakinkeunana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sanalita minta hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala tiasa ngamalkeunana jeung tiasa urang nyata terus menerus dawam tina zikir kalimah la ilaha illallah. Hampura ibu sadayananya sing pribados ala kadarna sakitu menyekip kunama sing pribados ka Jakarta ngan berhubung eueuh ngondang atuh mikir ka dieu pula di dieu mah alhamdulillah nambahan dulur duit ih sok sudon bae ih ampun nego Citapen dulur bu nambahan dulur lo duit oke awe sulaki kitu yang penting orang di dieu nya teh simpul balot nya teh menang amal aing punya amplop di amplop teu beuki kula amplop tuh tetangga kula nya 24 dagang amplop kula mah teu beuki kasih masih kula mah teu beuki amplop teu beuki
si pulang sakit wala kadar kesimbiri bodos kira ngaku nyukeun diampuratina samudaya kasalahan wa qadjur jang dijaroi sepi bukun wala bukun liman jaroi lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ke arah sunnah, tapi kalau lidah lukai hati hendak kemana obat dicari. Buah pokok buah kopi lampu yang disepanang ulah poho ka Gusti ngalah urang dirahmatan amin. Buah pokok buah kopi lampu yang disepanang ulah poho ka Kangjeng Nabi ngalah urang disapaatan amin. Buah pokok buah kopi lampu yang disepanang ulah poho ka salaki lumayan ompong-ompong ge pura ngegepan amin. Amin lain ompong. Buah pokok buah kopi lampu yang disepanang ulah poho kaki tsunami aku berkat. Gerak terus. Ampun apa CS nya CS kayak ini hari balik malah CS deh. Aku rasa gitu sih benar. Kira-kira mungkin hampura dan sampun dan bismillah. Topik bolehnya walaupun saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.